Sanjaya Garang asli na soma Gela na Jawa na pedang dewa Guru na Abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu denya serang aki di acara dongeng sunati kanaga tepas Sunda YouTube. Nembe tiasana pangandeuy pamirsa, aduh saparantosna samingon ieu mah digeyer cuaca ekstrimnya wewengkon akina. Hujan angin dordar gelap teu liren-liren 4-5 dinten kapengker. Dugi ka dongkap banjir deui 2 kali. Tapi ka teu sempet ngupload abdi akina nya teu sempet masyan terang kumargi kadang pareum listrikna kadang pareum sinyal nanya teu tiasa ngupload. Alhamdulillah ayeuna dinten ieu oge tos kamari nya tos mimiti caang bengras deui ieu langitna ge teu turun hujan oge cai anu ngayembengna tos surudnya. Urang keur ieu deui dongengna pamirsa. Mugi wae di tempatna tanapi wewengkonna pamirsa mah teu kadongkapan cuaca ekstrim, teu kabanjiran nya sapertos di palih dieu. Pamirsa sadayana satajan akin raskeun hanca dongeng mangga ulah asa-asa di subscribe heula nya ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi pami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe, like, komen, ug share dongeng-dongeng aki. Parantos satia ngantosannya tetep ngarojong oge tetep ngadanggukeun pedaran dongeng aki. Samakna sor bajigur mangga kabarayun sadayana prung Resi pakar pantun jeung kadaginting teh tas ngahadiran upacara ngabu layonan ini kelong teh urut bebenena resi pakar pantun di mangsa waktu keur ngora. Sarengsena upacara ngabu dipuncut pasir kembar pikeun micen rasa sedihna. Resi pakar pantun gagancangan ninggalkeun leuweung rancak kotek bari neangan jalma nu make papakean sing sarua hideung anu kasebut si malaikat peuting. Resi pakar pantun nyimpen dendam sorangan di hatena. Sabab kalah kumaha oge manehna masih neudeun deudeuh kanini kelong teh. Manehna ngarasa perlu nyieun balitungan ka si malaikat peuting. Kusabab eta ti mimiti ngalengkah ninggalkeun tempat upacara ngabu ge resi pakar
geus boga tekad yen rek narohkeun nyawana pikeun adu hareupan ngalawan malaikat peuting. Tapi nasa waktu ningali aya jalma nu keur tatangkeupan silih galentor ngadadak bae rasa dendam jeung amarahna eta buyar saharita. Perhatianana museur ka jawara pedang dewa anu katempona keur kasmaran. Padahal si pakar pantun apal lamun Sanjaya teh bebedena syari ningrum. Resi pakar pantun oge apal saha awewe anu keur ditangkep ku Sanjaya eta. Wah, bahaya. Jawara pedang dewa teu meunang mabok cinta jeung eta awewe. Urusanana bisa gawat kaitunya. Garandang resi pakar pantun ti satukangan tamangkal kai gede. Resi pakar pantun harita meberkeun dua leungeunna. Suku kencana rada ditarik ka tukang. Hiji leungeun nyilang di hareupeun dada sedangkeun leungeun hijina mah meber di luhureun sirahna. Resi pakar pantun sempet kadenge mantun heula. Walangkas di basisir Bagedur. Di arah nini peot najan asmara sarua ngagedur ulah dipamerkeun hareupeun kolot. Saterusna leungeun anu meber di luhur sirah teh ku resi pakar pantun digentakeun ka hareup plesat hiji sinar hejo anu manjang aya buntutan ngoblesat keluar tina dampal leungeunna resi pakar pantun. Sinar hejo eta teh ngarah kana tengah-tengah dua insan anu keur anteng patangkep bari silih galentor. Sinar kawas nu hayang misahkeun Sanjaya jeung payung sarimit anu keur palit dina panasna gairah asmara. Tapi dua urang eta ngadadak ngablesat awakna naek ka luhur bari tetep dina kayan patangkep bari silih galentor. Kayanana tetap ajeg kawas anu keur nangtung di darat. Sinar hejo liwat di hanapeun suku maranehna. Duar pleduk borobot gubrak. Sinar hejo tengah hanca kana hiji tangkal kai. Dangdaunan mawur hiber ka bawah ku angin sedengkeun tangkal kaina rubuh saharita. Sora ngabledug tarik eta. Sanajan teu ngeundeurkeun taneuh tapi santeuna bisa ngareuwaskeun jalma nu aya di sabudeureun eta patempatan. Tapi nya anehna Sanjaya jeung payung sarimit teu ngarasa reuwas saeutik ge. Dina kayan awak maranehna ngalayang di luhur. Maranehna teh masih tetap saling galentor jeung silih tangkep. Malah sanggeus sora ngabledug teu kadenge deui awak maranehna turun mani lalaunan pisan. Sedengkeun kaayaan maranehna tetep ajeg nangtung kawas anu nincak angin. Akhirna dampal suku maranehna teh bareng nincak taneuh deui bari teu nimbulkeun sora saeutik ge. Rupana bae maranehna sarua ngagunakeun elmu ngahampangkeun awak tingkat luhur. Tapi kamaranehna teh mampu pikeun ngablesat naik ka luhur tuluy turun lalaunan. Duanana sarua mibanda ilmu ngahampangkeun awak anu satara jeung satingkat. Jadi duanana ge teu kawalahan yang hareupan kayaan kawas kitu. Si pakar pantun gogodag nempo kelakuan dua insan. Hatena beuki penasaran hayang misahkeun Sanjaya jeung payung sarimit. Kabina-bina, celeng,
curai bu. Resi Pakar Pantun ngegajleng tulus salto sabora kali. Panungtungna dua sukunan nejeh ka kenca jeung kakatuhu ngarah kana Sanjaya jeung Payung Sarimbit. Dugdug. Aduh. Celeng kalaya. Gebrus. Payung Sarimbit jeung Sanjaya sarua maclang dina kayan papisah. Dua nana sarua ngagero kawas nu kakarak sadar lamun aya bahaya nu hayang misahkeun kebagjaan gairah maranehna. Sanjaya jeung Payung Sarimbit harita labuh kana rerungkunan. Tapina dua nana ge gancang ngajenggelek hudang tuluy neuteub seukeut ka arah Resi Pakar Pantun. Lancang anjeun aki-aki peot, cek Payung Sarimbit bari teteupana mancarkeun amarah. Resi Pakar Pantun, naon maksud aki teh ngaganggu ka kami? Sentak Sanjaya katampo amak. Napasna ngaguruh ngahegak ngaluarkeun napas arak setan, tepi ka taneuh dihareupeun sukuna mawur kalitu ka dieu, kawas anu disembur ku napas naga. Sanjaya, anjeun aya dina bahaya. Ceuk Resi Pakar Pantun bari ngalengkah ngadeukeutan ka Sanjaya. Sadar anjeun teh Sanjaya. Hidup teu meunang sasonoan jeung manehnya. Anjeun kudu apal manehna teh jalma Karaton Laut Kidul. Anjeun teh bisa silaka lamun ngajalin hubungan cinta jeung manehnya. Kada ginting milu ngadeuketan ka Sanjaya tuluy pok nyarita. Turutkeun bae saran teh yang Resi teh Sanjaya da moal ngalajokeun ari kolot mah. Sanjaya narik napas meni panjang. Minangka panahan galura amarahna. Manehna tuluy ngalirkeun hawa murni geni salju kana sirahna sangkan pipikiranna leuwih tenang jeung teu ulang teuing. Samantara Payung Sarimbit anu geus wanoh ka Resi Pakar Pantun gancang nyarita bari pasemana ku Rawud Hasyim. Anjeun teu boga hak misahkeun kami Pakar Pantun. Kuring bakal ngayakeun tindakan lamun anjeun ngalakukeunana sakali deui. Payung Sarimbit, namun anjeun sasanoan jeung jawara pedang dewa. Anjeun bakal kaasup awewe anu nirca anu nisa. Anjeun teh pan kaasup jalma anu dipihormat di Karaton Laut Kidul teh. Sedangkan Sanjaya mau ku jalma biasa. Nyai Kandita bisa bae murka. Lamun apa anjeun ngajalin hubungan jeung jawara pedang dewa anu lain katurunan Getih Biru. Ceuk Resi Pakar Pantun. Nyaritana lalaunan kawas nu keur mangarauhan kana jalan pikiranna Payung Sarimbit. Payung Sarimbit harita langsung ngahulang. Panonna neuteub lempeng ka arah Sanjaya jelas katampo lamun manehna keur nimang-nimang bari jeung mikir. Sanjaya oge mimiti sadar manehna ngalengkah ngadeuketan ka Payung Sarimbit bari ngabatin dina jero hatena. Sigana aing geus keuna ku jurus pamikatna. Bahaya pisan lamun aing tepi ka teu bisa ngabebaskeun diri tina pamikatna. Sedangkan dina batinna Payung Sarimbit oge cumarita. Aneh, kunaon aing daek ciciuman jeung manehna? Nah aing geus kajirat kitu ku ilmu gaib pamikatna. Aduh, aing teu meunang tepi ka talu ku manehna. Aing kudu ngalepaskeun diri tina jurus pamikatna. Sanajan karasana memang benar-benar endah jeung nikmat. Duh, bisa kacau ya diri aing teh. Banana hayang ngawates diri tapi batin masing-masing mah masih ngerasa hayang padeukeut sabab pangaruh dua ilmu pamikat can sapinuhna luntur.
Nyantuk nama Sanjaya nyarita ngenaan tiwasna nini kelong pikeun nutupan galura batina. Pamirsa ulah hilap ya dongeng di alpukahan ku afiliasi di Shopee. Aduh, nombeng iklan deui nya pamirsa. Saparantosna libur saminggon ieu mah kumargi cuaca ekstrim pamirsa, kabanjiran 2 kali akina. Dongkap deui China dugi ka teu sempet ngupload akinanya teu sempet masihan terang deui ka pamirsa kumargi listrik sareng sinyalna ge ngaleungit. Alhamdulillah ayeuna tiasa deui ngadongengnya mugi we cuaca ekstrimna teu dongkap deui, hujan angin dordar gelap teu riren-riren salami 5 dinten pamirsa. Oge mugi we sadayana oge aya dina kasayan nya di wewengkon sadayana pamirsa teu kabanjiran atau napi aya bencana nu sanesna. Urang teraskeun dongengna prung. Akirasi nah bener tiwasna nini kelong teh akibat tina kalakuanana si malaikat peuting. Malaikat peuting mah geus eueuh, geus lila ti larunya Sanjaya. Walau resi pakar pantu. Lamun ayeuna aya nu nyamar neko-neko minangka si malaikat peuting hatina eta teh aya pihak saja nu hayang ngagunyakeun ngaran tenarna pikeun kapentingan pribadi. Kula teu bisa ngira-ngira saha sabenerna jalma nu make papakean hideung eta. Tapi lamun kula panggih jeung manehna sigana ukur aya 2 pilihan. Nyawa manehnya atawa nyawa kaula anu ngalayang. Sanjaya ngararet ka payung Sarimbi tuluy pok nyarita. Kuring teh inget anjeun pernah ngancam kuring ngagunakeun pedang. Ngan saukur pikeun kuring mere nyaho di mana ayana leuweung rancakotek. Anjeun katempona harita hayang pisan manggihan ini kelong. Memang nah eta hartina anjeun nuduh kuring minangka malaikat peuting. Walon payung Sarimbi nyalain salah kuring lamun kuring curiga ka anjeun. Sabab anjeun maksa kuring pikeun nunjukkeun tempat cicingna ini kelong. Jadi anjeun jalmana anu mampu ngarubuhkeun kendi dewa jeung nini kelong. Sentak resi pakar pantun bari ngeupulkeun leungeunna sada katemporek narajang ka payung Sarimbi. Keheula ulah ngadengekeun fitnah si kasep ieu, ceuk payung Sarimbi bari ngangkat leungeunna. Sanjaya gancang nyarita deui. Keur naon anjeun nafsu pisan hayang manggihan nini kelong lamun lain pikeun nandasana. Kaleuwihan utek bodoh anjeun teh Sanjaya. Justru kuring hayang mere nyaho lamun nini kelong aya dina bahaya. Kuring hayang megat eta bahaya. Tapi nyatana kuring teh telat. Kitu oge halna jeung kendi dewa sarta panita kembang ayu. Kuring teh telat megat bahaya eta, tapi ke akhirna maranehna jadi korban. Telatna kuring kulantaran kuring teu apal persis di mana tempat cicing maranehna. Rupana anjeun teh pinter ngulinkeun letah. Tapi na anjeun resep kan. Maksud kuring mah pinter ngulinkeun caritaan lain ngulinkeun letah dina harti sabenerna. Sentak Sanjaya bari nutupan rasa erana sarta sateka polah micen bayangan sawaktu maranehna ciciuman tadi. Payung Sarimbi, naon maksud anjeun anu sabenerna datang ka tanah Jawa? Tanya resi pakar pantun bari neuteub ka payung Sarimbi. Nyai Kandita ngutus kuring
pikeun nyalametkeun sababaraha urang tokoh anu diancam ku bahaya. Walon payung sarimbit. Ya ucapan anjeun bisa pikeun dicekelna. Kuring teu maksa anjeun sangkan percaya, tapi kuring nyarita sajujurna. Cek payung sarimbit. Ngareret sakedeung ka Sanjaya tuluy malik deui ka Resi Pakar Pantun. Bok manehna nyarita deui. 8 tokoh golongan bodas di tanah Jawa ieu aya dina ancaman bahaya. Beungeut maranehna teh katempo koneng dina tetempoan batina Nyai Kandita. Saha wae, Resi Pakar Pantun mekat kalimah. Panita Kembang Ayu, Kendi Dewa, Nini Kelong, Sumbaruni. Saha Sumbaruni? Potong Resi Pakar Pantun sameme Sanjaya ge mekat kalimah bari jeung reuas. Cilaka, Sumbaruni rupana diancam pati oge. Cek Sanjaya bari paromana katempo regeng sabab Sanjaya kalah kumaha ge neuneun nyaah ka Sumbaruni mah. Sabab eta awewe salila ieu teh neuneun cinta ka dirina saratoh pati jiwa raga pisan dina melaan dirina salila dina lalampahan lumaku purwa. Sumbaruni bahaya. Si kene can lila Sumbaruni teh rumampah kalengkau bejo. Babarengan jeung Kidung Rara sarta muridna nu ngaranna Pakisratu. Kaula kudu gancang ngabejakeun hal ieu ka Sumbaruni, ceuk Resi Pakar Pantun. Leuwih hade kieu bae akhir si Sanjaya teh rek ngusulkeun sangkan dirina bae anu init mere beja ka Sumbaruni tapi kaburu ditempas ku Resi Pakar Pantun. Pikirkeun wae heula diri hidup Sanjaya samemeh nyepungan Sumbaruni. Wanya rek make papakean kawas banci kaburangan kitu. Mending ge gancang ka itu nyangan salin. Kaula indit ayeuna pikeun nepungan Sumbaruni. Kolebat. Hus. Resi Pakar Pantun langsung ngolebat lumpat ninggalkeun eta patempatan. Keheula Pakar Pantun, payung sarimbit ngagero tapi Resi Pakar Pantuna kaburu ngolebat init tina gerakan anu gancang pisan. Nempo dununganana init kada ginting gancang lumpat bari teu eureun gegeroan. Eyang, keheula yo, dagoan kuring eyang. Kari Sanjaya harita melohok bakat kureuwas nampa eta beja. Payung sarimbit sakadapan mah ukur ngabatem we kawasan nu hanjelu sabab teu bisa nyegah kana inditna Resi Pakar Pantun. Tapi teu lila kadenge payung sarimbit teh cumarita deui. Waduh pisan si kolot Pakar Pantun eta. Manehna wanoh pisan jeung Sumbaruni jadina memang. Tapi kuring hayang nyebutkeun lamun 8 tokoh anu diancam pati eta kaasup oge dirina sorangan. Hah? Maksud anjeun Resi Pakar Pantun oge kaasup kana 8 tokoh anu aya dina ancaman pati numutkeun paninggalna Nyai Kandita. Nya, cilaka. Sanjaya harita meh bae ngolebat lumpat pikeun nyusul Resi Pakar Pantun, tapi leungeunna gancang dirawel dicakal pageuh ku payung sarimbit. Dengekeun heula katerangan kuring, ulah jadi bodoh kawasi kolot Pakar Pantun eta. Sanjaya cicing bari neuteup ka payung sarimbit ngadago si wanoja gelis eta ngarengsekeun kateranganana ngeunaan 8 tokoh nu aya dina ancaman pati. Balikan deui nya. Anu kahiji tadi teh Pandita Kembang Ayu, nu kadua Kendi Dewa, nu katilu Nini Kelong, anu kaopat Sumbaruni, nu kalima mana teh nya si Pakar Pantun bieu.
anu kagenepna Pandita Getih Geni, anu katujuh Resi Wulung Gading, satanu kadalapan Soratan Parupa. Kawas guludug nyamber kana beungeutna, Sanjaya ngarenyag ruas lain di kieuna. Dina kayan kitu, kolebat jelelat jeung kalayang celek. Di hareupeun payung sarimit jeung Sanjaya harita hadir hiji bayangan beureum anu teu asing deui nya pamirsa. Saurang awe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Dengan kencang elek boboko sedangkan lengan katuhun nanya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Ini deh. Alah sarono henteu ieu teh ka ibi ye geus kabanjiran ibina ye. Hujan mani teu diren-diren atuh dah mani saminggon ngagebret bari jeung baradag. Sagera de sirah kalapa gitu. Aduh pemirsa punten nya nembe ngider deui da ibina. Kabanjiran. Ieu ge tah boboko jeung ieu naon nyiru anyar. Nanganjuk anyar ieu teh da paralid ieu. Sok tah mumpung aya nu haneut-haneut nyoy ieu tah awugna nu amis awas kare it mata gedeyeun pokona mah awug ibi teh atunya kakoncara ieu. Tah ieu kukurawuna sok ieu kasep geulis jarajan heula ieu. Da waktosna ge ieu teh kabujang seep. Wah, harap pamirsa. Kuno Rojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lampahan Sanjaya Galunggung dina lalakon nyaeta Ratu Candana Sutra bagian anu kasalapan nya pemirsa. Salapan gitu. Mun teu lepat mah nya bagian kasalapan. Reka anu dang di Bandung di Ropea oge deui ku Aki kemargi naskahna reksaknya Hakeum Cai. Janten dikarang ulang banginten diserat ulangnya. Mugi wae tetep tiasa nyugemakeun, tiasa ngahiburnya, tiasa janten panglipur lara pangrepehat teh nya. Urang cekapkeun heula bagian kasalapana nyaeta urang teuneun heula di handeuleum sieum gesan sampeureun urang tuna di hanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna pamirsa. Mugi wae ieu dongeng sasieun sabanjeureun oge tiasa aya hikmah nu disanak pikeun pieunteukeun urang sadaya ngoning kumu hirup di alam dunya nya. Tiasa janten oge mulangkeun katineung di mangsa urang kapungkur para remaja kolot. Hiburanna teh narago ge nya ting darepong pamirsa dina palupuh tanapi dina bangku. Mayunan radio dual band bari jeung baterena dipoe heula mani waas sareng nineung ka zaman harita tahun 70 80 90 mah pamirsa kitu hiburanna teh bari jeung SW AM gitu ka dieu namanya teu acan aya FM bari ting kresak swanten radiona ge teu bersih pamirsa. Pamika langkung ngadangukeun dongengna atuh atos paling terbiasa diputer di submodel di YouTube nya paling naroskeun teh ka nu ngadangukeun ka tatanggi atawa nepi ka saha gitu kada rencangan kumaha abdi teh cenah dongeng teh dugi kumaha dugi ka mana. Nineungnya salam baktos ka para remako di mana bae ayana nu saangkatan tahun 60 70 80 nya 80 panginten paling panungtung mah barudak masih aranom panginten ayeuna mah. Ukituna tuh hakina mugi wae sadayana para remako ge anu sanesna sadayana pamirsa dongeng aya dina
kawilujengan dagirang sapapaosna jag-jag sehat waringkas beriseur acis oge panjang jodoh kanu geulis oge paparinan sagala rupinya sapanaja amin ya robbal alamin. Akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.